Jadi lamun ayeuna keur madarat tingali bareto urang pernah malak naon gitu. Lamun melak jahe pasti jadi cukut. Jahe mah geus puguh atuh. Di mana-mana melak jahe pasti jadi cukut. Anu melak hade oge sok dituturan ku butut. Tapi lamun hegrek melak cukut mah jadi da eueuh. Ya. Tah, urang teh bareto urang melak naon gitu. Sabab melak hade ge pasti menuturkeun butut mah gitu. Komo melak bututnya jadina ge butut. Tak urang kungsi melak naon ti heula mungkin ayeuna keur panen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-Ghadabil Jabbar. Assalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabil ahyad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhlaqnal quruna min qablikum lamma dzalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Wa qala aidan in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Wa qala aidan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Puji syukur ka Allah anu maha gopur, anu parantos maparinan panjang umur pikeun urang, sangkan ayeuna urang bisa kumpul ngariung dina nyukuran panjang umur lain ku sabalikna jadi kufur. Sabab salah sahiji tina syukuran panjang umur teh urang ngadeukeutan kana fadlah jeung jamal na Gusti Allah, karunia na Gusti Allah nyaeta meureunnan lamun wauh ka pangeran maka bakal narimakeun kana naon-naon anu geus ditibakeun nu jadi katangtuan. Jadi teu loba carekeun gitu. Carana nyata lamun kamari meureunnan supaya teu loba carekeun teh kudu nyaho kana pirang-pirang perkara anu ngajadikeun urang disebut hamba anu mika cinta ka pangeranana.
Geus kamari panjang lebar masalah percintaan mah ya. Nu intina mah kudu mukakeun hate sing lebar, ngawauhkeun ka Pangeran sehingga ibadah teu ngarasa dibebani. Akur jeung kamari oge. Lamun geus aya timbul rasa cinta mah dikumaha-kumaha ge teu rasa dijadikeun beban. Jongjon we. Masalah ayeuna terus silih berganti ngan meureunnan anu kudu identik dirubah teh nyaeta lain masalah anu terjadina, tapi pikiran urang anu ngajadikeun permasalahanana. Sabab lamun di dunia mah memang tempatna ujian, tempatna masalah. Ngan lebih bermasalah lamun urang pikiranana ngamasalahkeun setiap masalah ku suudzon. Sabab teu pati-pati Allah nimpahkeun masalah pasti aya hikmah jeung rahmat. Ngan eta hikmah jeung rahmat ti Allah teh kudu dibukakeun, disingkapkeun sabab sir gitu, rahasia. Salah sahijina contoh misalkan orang dibere kurang dina harta banda, kurang dina kasibukan masalah dunia sehingga bisa kumpul ngariung model ayeuna gitu. Cek awak mah hayang orang teh geunah sagala rupa boga nya. Tapi lamun dipikir-pikir aya hikmah di jero urang keur teu boga teh nyata orang leuwih rakep deket jeung Gusti Allah gitu. Eta rahmat ke Gusti Allah gitu. Kasih sayangna heuh maneh ayeuna teu dibere kacukupan seperti batur dina pada kahayangna sagala rupa cumpon aya gitu. Bukbrak di tengah imah, bukbro di juru pantok ngalayah gitu nya. Ngan dina palebah diajakan ibadah wadaregah. Itu disibukkeun we. Ngan engke cenah tungguan tadi teh lamun ningali dina surat Yunus lamun jelema geus melampaui batas maka bakal diganti eta kaum. Sakumaha cara kaum-kaum anu samemehna digantian gitu ku kaum anu anyar. Kumaha carana? Nya Allah bakal ngadatangkeun musibah anu sakitu badagna. Tah meureunnan cek awak mah teu pati akur dina teu boga teh gitu. Tapi aya hikmahna urang leuwih deukeut jeung Pangeran. Bakal narimakeun ternyata nu nguji teh Allah nu maha beunghar. Ngurus orang hiji mah teu sakumaha ngan. Allah ngurus saalam jagat. Dah cenah tibang maneh mah. Hiji, dua malah teu kudu riweuh. Ngan urang rumasa riweuh karak bisa ngurus rumah tangga hiji, dua, tilu, opat, 5 anak oge paciweuh. Da kusabab meureunnan urang mempersempit pemikiran bahwa milik rezeki teh ditamplokeun ka masing-masing nu geus ditangtukeun ngan silih pohapekeun. Kadang aya di urang nya, kadang aya di budak. Eueuh di budak aya di pamajikan, dipohapekeun di kolotna, dipohapekeun di tatanggana kitu aya milikna mah. Ngan urang sok ngajadikeun permasalahan teh nyata mempersempit pikiran anak suudon gitu. Tah lamun geus model kitu maka meureunnan pikeun urang mencoba tetep ngabenahan hate nu paling utama. Sabab ibadah bakal jongjon jeung geunah lamun hatena anteng. Kamari mah disebutkeun bahwa
Berenang nu digerok teh jelema anu anteng. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Anteng, geus damai gitu. Urang pabuis keneh. Maka lamun semakin pabuis ku kahirupan masing-masing, maka biasana poho rek balik teh gitu. Kajongjonan poho disebut teh goplah. Nah, bahasa goplah sok di alih bahasakeun kana gapleh. Nu gapleh sok poho waktu, poho itu poho ieu, bahkan ayeuna lamun keur gapleh jeung mitoha ge kadang teu inget bahwa eta mitoha. Modar. Teu inget pada eta keur jeung mitoha. Banding ku kajongjonan gitu. Tina goplah jadi gapleh. Eta kene. Ulah nepi ka jongjon teuing, sabab lamun semakin jongjon maka akan ditambah di kesibukan anu semakin mopohokeun gitu. Nya ari cek dibahasakeun mah teu boga teh hina. Ayeuna mang hina teu boga teh aduh hese udud-udud acan. Nya hese itu hese ieu nya. Tapi batasanana masih kene menta tulung ka tatangga masih kene bisa. Menta tolong kanu jadi dulur bisa kene. Menta tulung kanu jadi kolot ge bisa kene gitu di dunia mah. Tapi lamun geus balangsak di alam akhirat mah rek menta tulung ka saha. Pentaeun sabab masing-masing oge bararut tuheun gitu. Boro-boro nulungan mak nih cenah urang oge riweuh. Katut para nabi oge nu dijadikeun sairan geuninganan bring sakabeh jalma murona ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Cek Nabi Adam, hampura kaula teu bisa mere tulung. Kaula oge nu ngajadikeun Abul Bashar bapakna jalma-jalma katut kieu teh kaula meureunnan boga salah. Atuh meureunnan arek nulungan kumaha kaula izin ku Gusti Allah. Bring deui lain cakeudeng ngabring teh neangan da teu wauh teh jeung nabina. Urang wauh teh jeung Nabi Adam. Dan teu kur ngaran hungkul, nu kumaha rupana. Da teu apa. Ya. Bring Nabi Adam leuheung mun wauh mah tuh Adam teh itu eueuh kata bring ka dieu ieu Adam lain seperti urang rek neangan jelema tek teu wauh gitu. Silih tanya pabuis teu pada rubuh. Nepi ka meureunnan terakhirna lumpat ka Kanjeng Nabi Isa. Cek Kanjeng Nabi Isa kumaha? Hampura. Kaula oge lain embung nulungan. Izin ku Gusti Allah bahwa kaula dipitnah jadi anak pangeran. Bahkan dijadikeun pangeran. Coba tuh ngabring deui ka Sayyidul Mursalin. Nyata Aburuh. Nyata Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Muhammad bin Abdullah. Tah kadinya itu coba. Maka Kanjeng Nabi tidinya meureunnan sabadana di pararenta tulung jeung syafaat itu ujug-ujugnya paatan. Maka Kanjeng Nabi oge sujud ka Gusti Allah nyuhunkeun widi. Sabab Kanjeng Nabi acan ngagunakeun doa anu mustajab. Nu eta sabab nu sajen mah geus dipararake. Seperti Kanjeng Nabi Nuh dipake jang meulah laotan. Nabi Yunus dipake jang nyalametan diri jeung ngahancurkeun masyarakatna. Nabi Musa nya kitu keneh Nabi Lut. Geus dipararake doa nu mustajabna. Hari tangga doa hayang kaumna dilaknat diturunkeun adab
harita keneh langsung diijabah. Sementara Nabi bahkan ayeuna diharewosan ku malaikat Jibril, Kanjeng itu gunung urang babet gene lah, jelema teh geus melampaui batas. Entong keun atuh sugan cenah ke anak incuna bisa bandingku Hilium jeung sobarna Kanjeng Nabi ya, teu dianggo. Tah ti dieu meureunnan begitu ayeuna cek Kanjeng Nabi ayeuna narimakeun bahwa dirina sebagai panutan terakhir, maka Gusti Allah manggil meureunnan irfa ra'saka, angkatkeun mastaka anjeun, maka diizinan ajang muka syafaat ngadua, Gusti abdi meureunnan ngajadikeun sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, khatamin nabiyyin, ngagunakeun doa anu dijadikeun mukjizat. Maka tidinya disebutkeun we syafaatul udma, gitu. Pertolongan anu pang agung-agungna nyata dibukakeun ku Kanjeng Rasul. Syarat lamun hayang narima kana golongan anu bakal narima kana syafaatul udma, maka meureunnan kamari teh dina masalah cinta. Kumaha? Itu meureunnan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula sagala rupana. Ima wa ima disebutkeun sunnah teh aya anu qauli, aya nu af'al, aya nu takrir. Lamun qauli tina ucapan disebut hadis, aya af'al padamelan Kanjeng seperti tuang ngangge panangan katuhu, ayeuna asup ka imah pake sampean katuhu, lamun ka WC sampean kenca, nyiduh kabelah katuhu. Eta padamelan. Sementara lamun kawa ucapan-ucapanana aya takrir di mana ku Kanjeng teu dicaram, seperti meureunnan sahabat nu ngalakukeun perkara salah sahijina ngaoskeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dina keur maca iftitah salat. Saha cenah nu maca Allahu akbar kabira ngacung, da gentle sahabat mah. Lamun urang mah sabetan saha nu ieu cara ricing api-api. Sahabat gentle ngacung abdi Gusti. Maka ku Kanjeng meureunnan dijadikeun takrir, dikitu dikieukeun maka jadi weh tah iftitah Allahu akbar kabira dianggo nepi ka kiwani. Ayat anu ti ieuna aya salian ti Allahu akbar kabira nyata Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib nepi ka saberesna. Sabaraha hiji doa iftitah teh seueur. Urang mah apalna eta Allahu akbar kabira da ti babareto eta nya. Ti babareto Allahu akbar geus eta bacakeun sabab eta muji ka Gusti Allah. Nepi ka meureunnan inna sholati wa nusuki wa mahyaya aya careta dina Al-Qur'an. Ya. Wa ana awwalul muslimin eta Kanjeng Nabi Ibrahim nyebutna, urang mah wa ana minal muslimin lain awalul urang mah. Wa ana minal muslimin gitu. Kaasupkeun golongan anu Islam gitu. Nah. Hubbus sunnah, jadi cinta karena sunnah Kanjeng Rasul. Sementara sunnah Kanjeng Rasul teh nu bieu aya af'al, aya qaul, aya takrir. Teu dicaram, teu dititah gitu. Berarti eta meunang gitu. Nu ayeuna mah jadi masalah nu rame nyata bid'ah teh gitu.
tinarima itu karena dalil bahwa aya eta. Dina sabadana beres nyaritakeun anu nomor ka-10 hubbu ilahaka gitu. Terus nu ka-11na khop aliman ikobi. Naon nyata sieun kana begitu bangetna dina siksaan Gusti Allah. Disebutkan bahwa ayeuna wasubatul hadiyati asyarata al khauf min adzabillah. Nu ka-11 nyata sieun tina siksa bebenduna Gusti Allah. Jadi lamun diijidan tong waka dibere siksaan, diijidan ku dicicingkeun nih. Mun pasea tek teu ngomong-ngomong acan, perang dingin. Pak adu irung tapi teu patanya. Ini asa mulik buk teu para ruguhnya. Terus kitu teh karena perang dingin. Encan nepi ka haok gaplok mah gitu. Geus riweuh gitu. Tapi lamun dibacakeun cek lalaki mah mending kana haok gaplok, gebluk, gebug lah gitu nya. Puguh-puguh daripada dicicingkeun. Justru bahayana awewe ngambek lamun cicing gitu. Geus teu nanya-nanya acan. Euneur. Heureun ieu mah teh. Ya. Pokoknya mah ayeuna sangu teu jadi. Kopi susuhan numpuk ditanya henteu pokoknya mending keneh ayeuna der we puguh gitu dicarekan tapi sangu asak teh. Eta mah contoh itu contoh. Kumaha cenah ari rasa sieun kana bebenduna Gusti Allah teh nyaeta seperti hal ayeuna urang teh dieu yusamma dingaranan zalika kana ieu anu bakal disebutkeun nyaeta wa aqallud darajatil akhirah ayyam tani'a anil mahdurat nyata nyegah karena perkara anu ngemadaratkeun. Jadi pangkat pangletik-letikna tina derajat akhirat ngajauhan tina perkara anu ngamadaratkeun. Gitu. Kumaha carana nyata apik teh? Waro cari waroi mah lain ku babaju hungkul, ain dadahar hungkul, sagala rupana itu apik ngaraksa supaya aina pain zadat kuwatuhu kafa ama la yattaqonna bitahrimu. Nyata di mana kuat engke kana nyegah kana perkara nu ngamadaratkeun maka eta teh la yattayak konna ngayakinkeun kana perkara anu bakal bisa jadi haram. Jadi apik mah tong boroning nu haramna gitu. Nu halalna ge geus diraksa. Nah, disebut weh ayeuna aya lapad taqwa ittaqullah. Lapad ittaqullah teh aya bimakna ngaraksanakeun parentah ngajauhan larangan ayeuna ittaqullah teh kudu sieun kana bebendu Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu nyata kena bakal ngadatangkeun azabun alim, siksaan anu banget pedihna. Lamun geus datang ayeuna kana siksa tong boroning engke nu nyata urang karak dibere musibah saeutik oge geus ripuh
Merenan mana salah sahijina ngaraksa teh supaya teu datang bebenduana Gusti Allah nyata merenan ieu dina barang dahar ngaraksa tina paharaman teangan nu halal cenah nu haram oge geus hese komo nu halal eta mah alibi alasan hungkul loba keneh nu halal ngan urangna sok kakurung ku gengsi lah ngalap cukup kuno aya eta halal di imah ayana naon tong sok ayeuna ngajadikeun riweuh ku sabab tatangga barang daharna leuwih urang hayang nuturkeun pek di imah eueuh tungtungna neangan weh perkara anu meureunna hayang akur tapi teu kaduga nyolong meureun salah sahijina di mana lamun geus katempelan ku perkara nu haram maka jadi kana awakna teh wararegah kana ibadah. Jadi lamun diintrospeksi kunaon uga kunaon ayeuna susah diajakan teh pariksa heula naon nu didahar naon nu diinum maka lamun misalkan ayeuna kapariksa oh geuninganan bareto mah meni asa bu bro duit teh gampang duit teh padahal teu salat-salat acan bahkan aya carita obrolan kamari cenah lamun kaula mah dagang teh asal maksiat teh heula laku jadi moal salat we rek maksiat jadi laku dagangna teh kumaha eta teh cenah lamun kitu teh tong tanggung lah mun rek tibang dagang-dagang acan jadi dagang sendal mawa sakarung nyesa 5 tapi kudu maksiat heula salah sahijina maksiatna teh nyaeta meureunan jajan meser eta kue apem karak dagang cenah laku sakarung sesa 5 siki jadi arek kitu heula we tong tanggung-tanggung gitu lamun rek sakira-kira rek ngadatangkeun kana kauntungan dunia hungkul geus teh kaluar ti Islam terus maksiat sing nyaan pasti dibeungharkeunana ngan eta beungharna dunia hungkul moal ngarasaan kebagja di akhirat 100% nu dipikahayang bakal dibere harita keneh di dunia disebut teh eta mah sungkunan teh istijroj ngaranna disungkun tah dibikeunan kabeh milik rezekina kabeh ari jalma mukmin mah ku sabab apik teh ngaraksa tah nu tadi na meureunan asa gampang cara dibahasakeun teh nah ari bareto asa gampang duit teh juta-juta bari jeung teu salat oge nya duitna jutaan awakna ayeuna rumasa senang hatena tenang ibadahna susah nu ibadahna susah sabab ruhna henteu tenang nu diudag-udag kasenang entak duitna bubro begitu ayeuna rek dibalikeun nah ari berusaha balik salat cenah aing mah salat ke salat nah anger we nya kana mingkinan eueuh duit teh cenah tah tidinya keur ngabenerkeun bahwa ad-dunya sijnul mukminin jadi tina 100% dibagi kana 2 tanqasimu ala qismaini dibagi kana 2 bagian nu sabagian 70% engke disebutna amal soleh nu 30% dia dunia takkan saeutik ewang 30% gitu 70% jang amal akhirat engke kapangi di ditu urang mah sok hayang ayeuna wae tah seolah-olah lamun dinisbatkeun teh mah engkena aya nu disebutkeun tunjangan hari tua naon teh tunjangan hari tua teh pensiunan lin gawe hanteu duit aya
tapi teu sabaraha cenah. Nya di dunia mah teu sabaraha, sabab di dunia mah dibalikeun. Dina waktu keur gawe na 70% dijadikeun gaji, 30% jang dana hari tua pensiun teh. Mentakan sabagian tina gaji na 70% dibikeun. Jadi lain duit langsung eta teh oh cenah duit pensiunan, padahal duit manehna keneh nu disimpen tina bagianana 30% jadikeun weh tunjangan hari tua. Beres weh masa kerja tinggal nyokotan gitu. Tiap tanggal hiji pinuh di kantor pos teh. Rek naon mi? Eta we cenah arek nyokot bekal cenah. Bari ditutuyun teh. Jeung aki-aki disukeun segala rupa. Tah eta teh karak di dunia dibalik 70% keur gawe, 30% geus beres. Ari jalma anu mukmin mah dibalik 70% jang amal akhirat. Sabab di ditu mah sebutkeunana ayeuna darul akhirah nyaeta anu yabqa anu langgeng mentakan 70% gitu. Ayeuna mah beak kupana kuruksak di mana ayeuna urang boga duit oge beak dipake dahar, beak dipake imah, beak dipake baju, beak dipake jajan, beak dipake itu dipake ieu tungtungna sebutkeun ngaruntah. Tanu 30% teh lamun heug bisa dipolahkeun maka bakal nambahan deui. Kumaha carana nyaeta disebutkeun meureunnan inna sodaqatu ari sanyana sedekah eta moal ngurangan kana hartana bal yazdad balika bakal nambahan ku jalan sedekah. Tah jadi 30% teh dipake jang sagala rupa maka sedekah wajibna jang keluar gak sedekah wajibna. Tambah sedekah sunnahna kanu karabat deukeut karak ke kanu tatangga jauh karak nu sejena itu. Tina itu 30% teh ngajadikeun pikeun urang oge tah meureunnan lamun dibasakeunana ngahartian lapad ma tina innallaha la yughayyiru ma didinya ditafsiran jadi nikmat lain ku nasib gitu tapi ditafsiran ku nikmat sanyana Allah moal ngarobah kanikmatan anu dibikeun ka adanjeun moal dirobah sakitu we kecuali lamun anjeun rek ngarobah. Contoh misalkan dibere duit ayeuna sapoe 50.000 ieu arek dijadikeun naon apakah tamuh jeung dipake dahar kabeh mungkin geus asup kana beuteung mah jadi kotoran kabeh maka tina nu 50.000 misalkan disesakeun 2.000 perak ya. Maka meureunnan disebutkeun tah kalimat terakhirna innallaha la yughayyiru ma dinya kanikmatan biqaumin eta si hamba kaum hatta sahingga yughayyiru bi anfusim dirobah tah aya we ngarobah kanikmatan nu dipibikeun ka urang teh meureunnan dirobah ku urang ku jalan sedekah maka meureunnan ku Allah teh bakal digantian fa huwa yukhlifu diganti gitu. Eta ngarobah kanikmatan lamun disukuran maka bal dan disukuran ku sedekah gitu. Sabab la in syakartum la azidannakum. Disukuran ditambahan gitu. Lamun dikufuran tungguan we. Baroning rek robah kumaha justru kalah inna azabi tungguan ke siksana penyukuran. Ari nu kudu disukuran teh naon harta hukul nu tadi henteu katut ka panjang umurna jeung sehatna gitu.
boga keluargana alhamdulillah, boga ieu na sagarupa nu aya sok syukuran supaya ngajadikeun tambah-tambah. Tina tambah-tambah eta teh pikiran deui, lamun geus ditambahan rek dikumahakeun supaya barokah nyaeta ziyadatul khair, tambahan deui kahadeanana eta. Sehingga nafsiran teh dengan sakadar lolobana sabab mak didinya masih kene nasibnya lolobana gitu. Karena memang kan lapad mah umum didinya mah eueuh artian, maka ditafsirkeun didinya tah anu ngajadikeun permasalahan pikeun urang lamun teu apal, lamun hasil tina ngajimtak. Coba kanikmatan nu aya mimiti cageurna. Kemudian boga keluargana alhamdulillah, boga keluarga bararageur gitu. Pamajikan masih kene yang hareup ka kiblat bari jeung ngucapkeun Allahu Akbar. Masih kene alhamdulillah. Boga anak ya, masih kene keun anu badeurna budak, umumna budak, fitrahna budak. Tapi di mana ngadengi adan sing kiciprik endit kacai wudu bari jeung teu bener oge ganeng di masjid riweuh eta fitrahna ngan dibere tempelan bahwa eta budak teh inget waktuna eta teh salat jadi alarm gitu. Jadi sebuah keuntungan, oh ternyata budak geus jadi naon pengingat di mana aya adan teh kacai. Bahkan memehna magrib mah jam 4:30 geus haleuang. Nya, bapana mah pan urang masih kene di mana kene 4:30 teh. Budak mah geus haleuangan. Jam 5, jam 5:30 rame. Nya. Bapakna karak arek kacai ngong adan siap-siap ya. Beres adan karak init ka mas budak mah di luar geus beres da meureunnan tadi waktuna geus sholawatan jeung segala rupa. Giliran ayeuna salat bapana budak nu reang can ge assalamualaikum budak geus arareubeuh ada panta tadi budak ngingetan hungkul geuninganan ta eta sebuah keuntungan gitu. Dan memang sebutkan ayeuna kudu dibimbing ya katut lah kudu gitu. Dibimbing diarahkeun ngan meureunnan salah sahijina jadi alarm, ternyata budak geus boga identik bahwa maghrib teh waktuna ka masjid gitu. Untung. Tidinya jadi pikeun urang pepeling sabab lamun geus datang siksana maka meureunnan musibah anu datang bertubi-tubi tinggal introspeksi. Model aya banjir, longsor, gempa, jeung sajabana gitu. Mun cek EBT mah mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Gitu nih cek EBT gitu nih. Geus eta geus mungkin bosan atuh bosan kumaha cenah ayeuna dan nempo teh ayeuna dirizkian ku aing nincak bumi anu meunang ngajadikeun ku aing ari sakarineng ayeuna ning pagaweanana carekeun hungkul. Bumi geus boseneun nya dialaan milik rezekina bahkan dipodolan, dikiihan, ditincakan jeung segala rupa ke cenah tungguan. Cek cai gitu tungguan ke uing arek ulin we ka darat balik segala rupa dibawa lamun geus longsor meureunnan kabawa kabehnya taneuhna nya ituna geus cilaka anyar keneh di Cianjur di Bogor eta mah karak dah saeutik gitu. Lamun geus datangnya anana nya meureunnan seperti musibah ayeuna akhlak geus teu bisa ditolerir deui maka meureunnan tungguan we dina pada waktuna nurunkeun beresan tug rampung lawang sigotaka ida jilatil ardu jiljalah goncangkeun beres
tinggal ke dikarakeb weh meureunna narimakeun. Anu disebutkan tadi innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Pastina anu boga rasa kasieun mah nyaeta dititipkeun ka para ulama. Naon ulama teh anu mumpuni dina ilmuna. Lamun ilmuna kursa jenis eta disebutna alim. Batakan bareto kolot-kolot urang disebutna mualim. Nya, ustad mah ayeuna. Bareto mah mualim. Pamualim sebenarnya boga ilmu dina agamana. Lamun geus mumpuni dina ilmuna arek sorok nahu mantek bayan fikih hadis tauhid ya tasawuf bilagah geus sagarupana aya lah mahi tah disebut teh meureunnan eta ulama. Ari pangkat ustad teh nu kumaha atuh sabenerna gitu. Lamun ngudag lapad cek bahasa mah ustad guru gitu. Umum cek bahasa mah. Tapi lamun ayeuna urang lumpat ka daerah Mesir, ka Baghdad, disebutkan ustad teh eta pangkatna profesor. Berarti geus boga sababaraha titel. Gelar ilmuna geus mahi mentakan era disebut ustad teh. Ilmu naon nu geus dipika bisa gitu. Urang mah ayeuna maca kitab oge masih kene pabeulit. Geus disebutkeun ustad era sebenarnya disebutkeun. Ngan meureunnan eta mah pangkat secara bahasa nu dibikeun ku para masyarakat. Oh, ternyata ngaguruan anak-anakna mapatahan alif ba ta sa ustad meunang gitu. Ulah sote ustad maneh gitu. Ari diustadkeun ku batur mah nya teu naon lah gitu. Bonus gitu. Da pedah meureunnan ngahargaan ngawurukan anak ya. Kemudian ayeuna ngawurukan masyarakat, cek masyarakat teh oh bapak ustad, ibu ustazah, nya eta mah teu naon. Ngan sebenarnya ti dieu lamun masih keneh ngan sakadar lisan, cek tuan Syekh sungguh cilaka pikeun anjeun. Lamun ayeuna norolong paseh dina bahasa tapi goreng tina rasa. Inti nama meureunnan kudu bisa ayeuna aropa nafsah. Tah eta ngaragap diri urang teh lamun mapatahan teh urangna geus can ngalaksanakeun. Lamun urang geus nyaram, urang geus ngajauhan encan eta gitu sebenarnya mah. Jadi cilaka cenah anjeun lamun paseh norolong nya medok. Bahkan di kuliah sajam oge 5 juta, 10 juta. Tapi sulaya cilaka eta teh. Begitu teh. Cek tuan Syekh gitu. Urang kumaha? Kitu keneh urang mah. Omongan masih kene kieu carita ayeuna jeung tingkah pola teu pati akur. Jadi dimensina antara ucapan, pikiran, hate, jeung ruh masih teu sinkron. Kumaha cara nyingkronkeunana? Nya meureunnan salah sahijina urang berusaha mempelajari saeutik karakwe diimplementasikeun dipraktekkeun. Nyebutkeun uyah asin tong sok loba-loba teuing uyah asin. Uyah mah tong boroning loba saeutik ge uyah mah asin. Geus pernah ngasaan uyah encan berarti waduh nyebutkeun uyah asin teh. Letak heula uyahna tong boroning loba saeutik oge uyah mah asin komo loba.
lamun geus loba mah lain asin deui pangset teh gitu. Gula amis cenah geus ngasancan encan asaan heula gula mah saeutik ge amis, lamun loba teuing lain amis giung gitu. Sabab ayeuna sok mapagahkeun tapi can pernah ngasaan acan. Seperti nyebutkeun sing sabar kena musibah tapi can pernah kamusibahan kudu sarua eta maka eta teh wadul. Lamun ngarasaan ditinggalkeun kudu jadi keluarga ditinggalkeun maut nyabaran kanu karak ditinggalkeun tah karasaeun. Tapi lamun sing sabarnya tapi can pernah ditinggalkeun kudu jadi keluargana gitu. Eta teh hambar gitu teh. Urang can pernah ditinggalkeun ku indung ku bapa atau ku dulur ditinggalkeun maot. Pek aya babaturan kamaotan sing sabarnya sing tabah. Can pernah ngasaan mah eta ucapan sing tabah sing sabar teh hambar eueuh naonan eta teh. Sabab can pernah ngarasaan. Tapi aya teh nu teu kudu ngasaan heula tapi kudu katut dicaritakeun nya. Aya gitu. Seperti siksa dicaritakeun heula ke siksa neraka kageunahna surga pan urang can ngarasaan ka surga jeung neraka pan gitu urang kubur encan mah nya kudu maot heula karakudang deui sia teh maneh sing sadar ke dikubur bakal disiksa cara kaula pan teu kitu anger eta mah kudu dicaritakeun meskipun can ngalamun nya katutna mah nyata nu dicaritakeun teh kudu pernah ngarasaan heula tapi aya anu teu kudu ngarasaan heula gitu. Seperti lamun nyaritakeun kawin ngeunah cenah ceuk saha kawin ngeunah teh ceuk nu encan ceuk nu ada deh cek nu encan kawin kawin seteh maneh usia geus kieu padahal dipikir-pikir ngeunah keneh bujangan mun dipikir-pikir ngeunah keneh bujangan daang tinggal jeung naon wae teu kudu mikiran itu ieu rek kitu rek sare di mana wae rek jam sabaraha wae moal pusing moal dipenta jajan moal dipenta jang meuli beas. Ngan posisina ada sisi sampingna batur mah geus singguliti kusum hujan teh ieu mah sorangan itu jadi memang aya posisi seperti dua sisi mata uang gitu aya plus minusna lah kolot ayeuna dina palebah ibadah leuwih utama tibatan nu ngora gitu. Jadi nu geus kawin salat sunatna leuwih ayeuna utama keneh nu geus kawin tibatan ayeuna nu budak ngora budak ngora nepi ka puluhan rakaat nu kolot mah kudu 2 rakaat utama keneh nu kolot cek kaidah makin nyebutna tah lamun tolab ilmu gede keneh nu ngora sabab rajulun dirinya teh nu perkasa lalaki anu boga ayeuna kasibukan lain dibanding ayeuna nu geus kararawin anu sebutkeun lah naon deui atuh basana teh naon deui atuh gitu berarti usiana geus rada kolot nu ngora pan pabulit itu ieu biasana umum nu ngora mah sangeuk gitu entakan rajulun anu budak ngora anu hatena muta'alliqun gitu. Cuman teh ingat deui kana ngaji, ingat deui kana ka masjid. Eta teh kajaranana bahkan kasebutkeun dina hadis eta teh sab'atun 7 golongan nu bakal salamet ke di yaumul kiamah. Untungan teu saihun teh entah wang tua. Bahkan rajulun teh lalaki hungkul gitu. Katut ke awe nu ngarora mentakan tinggali geura di majelis-majelis salobana ini nus udang subuh aki budak ngora ka mana atuh ya itulah bedana
Tapi di mana lamun budak lalaki nu ngora arek awewe nu ngora nu masih kene sibuk dengan keayaan maranehanana pek weh muta'allikun gitu cuman tel hatena maka eta teh bakal salamat eta boga tak boga di dunia itu selamat kok omongan netizen nah eta omongan netizen selamat ya seperti ayeuna nu tadi teh gitu kan nyebutkeun jelema serba teu boga teu salamet di dunia mah tapi ayeuna hikmahna begitu ke di akhirat naon rek dihisabna deh eueuh atuh rek dihisab naon Gusti abdi hisab naon hatana geus teu boga sakieu-kieuna heuh geus udah beres tapi nu boga sabaraha imahna sabaraha motorna, sabaraha mobilna, sabaraha tabunganana, gitu modelna. Ayeuna oge lamun diinvestigasi, dihitung kekayaan, lila eta teh. Dipariksaan dana kekayaan sok lila nih, bahkan loba sok di PHP keun. Bahkan aya sok sebutkeun money laundry. Cuci uang duit manehna pohpekeun ka batur disaldo-saldokeun ka batur da duit manehna supaya teu kanyahoan bahwa memiliki kekayaan tak gitu marukanan moal engke dihitung di dunia oge urang dihitung geuning sok nungguan lila di kasir balanja loba tanggal ngitungna nu balanja hiji dua mah beres gitu hungkul eta jadi nafsan dina awak urang ya, pikiraneun bahwa modelna ulah nungguan heula datang pebendu Gusti Allah nungguan heula disiksa karak weh entong jadi lamun cek ajengan Ghazali kapungkur ngadua teh Gusti mudah-mudahan ngarobah perkara anu hade teh entong cina ayeuna ku perkara heula anu goreng seperti ayeuna urang rek dideukeutkeun ka Gusti Allah teh ku perkara anu goreng teh ku di madaratkeun heula itu kadang aya pan nepi ka bangkrut heula karak kering heula karak gitu. Disuk-suk heula karak inget ka Gusti Allah. Jadi hayang deukeut ka Gusti Allah teh ku perkara anu maslahat lain nu madarat gitu. Eta kadangukeun teh tahun sabaraha boa itu gitu. Jadi ngadua teh Gusti robah abdi dina ngadeuketan ka Gusti teh ku perkara anu maslahat gitu. Lain ku madarat. Nya pan lolobana madarat teh. Ngerti? Gawe di PHK ke masjid katanya milu pengajian cilaka awak tas tabrakan cager deui karena ke masjid kan dibere heula madarat karak we inget gitu cara Fir'aun dibere madarat heula geus deket kana maot tupan bandingku meureun geus beres batasanana karak inget Gusti arek geus babalkeun tah tuh man cenah kitu mah gitu. Ulah nepi ka kitu. Urang teu luput tina salah jeung dosa nu bareto teuing inget teuing teu. Tapi lamun diinget-inget mah yang meureunna bisa inget. Tapi dina palebah kahadean mah nu bareto ge inget keneh. Tapi nu palebah dosa mah urang teu embung inget-inget naon ge. Seperti ayatnya menyebutkan di hadis bahwa ayatnya alamatus saqwah alamat tina ciraka nyata mopohokeun kana dosa nu geus ti heula padahal geus puguh dicaretkeunana gitu. Inget-inget kana amal kahadean nu ti heula padahal mah can puguh ditarimana
oh pan eta menang urang, oh lamun teu ku urang, pan anu dina kaadian mah inget. Tapi palebah doraka mah sopo. Eta disebutkan alamat sakoah. Ciri na cilaka, nginget-nginget ayeuna kahadean anu can puguh ditarima, mopohokeun dosa anu geus puguh dicoretna gitu. Da moal kalibur malaikat mah tetep we dituliskeun heula gorengna. Tapi cek sakawa meskipun terjadi dosa-dosa urang nu ti heula ulah dijadikeun patokan bahwa terus ngungkit-ngungkit karena dosa. Tapi kumaha atuh? Dosa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu, tapi tutupan ku kahadean gitu. Keun dosa ti heula, geus teu kudu diungkitkeun deui. Bareto geus pernah doraka. Ayeuna ganti lembaran baru ku kahadean. Kitu cenah. Kawal. Ya. Jadi sakawal mah kudu nginget-nginget supaya kenaon nyata datang kana tobat. Satu sisi lain kawal bahwa tong diingetan geus we ganti lembaran baru. Sabab ayeuna Allah mah Maha Mahampura. Itu. Ari hisaban kumaha nyata eta mah urusanana engke urang pasti masing-masing. Ngan meureunan lamun ditutup ku lembaran kahadean lin ibarat ayeuna urang boga sifat salian ti khof aya roja. Maka pan sambunganana ti dieu oge meureunan anu ka-11 mah khof, nu ka-12 na roja. Wali rahmatir cu tah. Jeung warju jeung ngarep-ngarep li rahmati rabbih. Karena rahmat pangeran jadi berbarengan. Aya waktu keur sieun di mana urang bareto dosa, sieun aya urang meureunan ngajadikeun mamala. Sabab setiap naon nu dipilampah ti heula pasti urang bakal narima. Naon anu dipelak pasti dipanen. Jadi lamun ayeuna goreng tinggal ngilik bareto urang melak naon ayeuna panena meureun gitu daripada engke ditumpulkeun panena. Jadi lamun ayeuna keur madarat tingali bareto urang pernah melak naon gitu. Lamun melak jahe pasti jadi cukut. Jahe mah geus puguh atuh. Di mana-mana melak jahe pasti jadi cukut. Anu melak hade oge sok dituturan ku butut. Tapi lamun hegrek melak cukut mah jadi da eueuh. Ya. Tah, urang teh bareto urang melak naon gitu. Sabab melak hadenge pasti minuturkeun butut mah gitu. Komo melak bututnya jadina ge butut. Tak urang kungsi melak naon ti heula mungkin ayeuna keur panen gitu. Oh, tinggal meureunan idza asobatkum musibah fa binafsik, introspeksi diri urang gitu. Sabab geunah lamun urang geus bisa ngaragap diri sebutkeun nu hese cek kolot teh ngaji rasa. Tah ngarasakeun diri urang heula karak weh urang ngarangkul sa papada. Sabab lamun ti heula kabatur urang can pernah kumaha-kumaha eta teh lalawora. Mentakan cek khotib oge usini wa iyyakum atawa itu naon wa iyaya bitaqallah. Jadi usikum wa iyaya aya usini wa iyyakum gitu dibalikeun gitu. Jadi ngawasiatan kamaranane kabeh jeung ngawasiatan ka diri sorangan. Jadi tetep aya feedbackna gitu. Intina mah ngaji rasa heula urang. Lamun urang geus rumasa bahwa oh geuning urang teh kieu.
sandarkeun bahwa urang kitu kieu teh aya anu ngagerakeunana, di mana alusna datang ti Allah, di mana keur goreng mungkin ayeuna urang bareto pernah melak goreng. Dina hakikat pikeun urang dina pelebah cabang anu ka-12 mah ar-roja li rahmatillah, kana ngarep-ngarep rahmat Allah. Tong putus harapan sakumaha dosa loba bareto asal ayeuna urang deukeut ka Gusti Allah menta dihampura jeung diturunkeun rahmat, insyaallah Allah bakal mukakeun lawang pantotobatna. Cek dina Al-Qur'an digero heula lamun urangna geus melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, anu geus leuwih nya asrafu asraf leuwihkeun nya la taqnatu tong megatkeun mir rahmatillah tina rahmat Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Rasul ngadauh al-fajir melacut goreng patut alak belegung, tapi ar-raji li rahmatillahi ta'ala anu ngarep-ngarep kana rahmat Allah, aqrabu ilallah eta leuwih deukeut jeung Gusti Allah. Dosa nama loba tapi mes-mes ayeuna bebeja tobat jeung segala rupa. Dosa deui ngarepkeun deui rahmat Allah. Eta teh aqrabu ilallah minal abidil maknut, tibatan jelema tukang ibadah tapi putus tina rahmat Allah gitu. Aing mah loba dosa jiga nama moal dihampura geus lah kapalang, tah eta nyebutkeun kapalang. Entong aya bahasa kapalang. Sok aya nih lah aku sudah terlalu banyak dosa. Terlanjur. Apakah Allah akan mengampuni dosaku yang terlalu banyak? Eta teh mutuskeun bahwa Allah moal ngampura, Allah bakal ngampura salagi masih keneh aya ruh dina awak gitu. Sok tobat. La taqnatu mir rahmatillah, tong putus asa tina rahmat Allah. Entakan kawal nu hiji deui ya, dosa yang sudah kau lakukan pada masa lalu biarlah berlalu, maka buka lembaran baru untuk memperbaiki tah isian nyata ku amal kahadean gitu. Keun lah bareto maboga lahan garung, bahkan aya cucuk ramusaan, teuing aya langgiran, teuing aya meureunnan sireum naon teh sireum tataman segala rupa. Bareto mah diantep tah boga lahan garung teh, bahkan bisa aya oray segala rupa. Ayeuna cik atuh benahan. Keun lah bareto kedur mah teu di eta-eta acan ayeuna boga lahan teh. Sok koredan. Saeutik supaya ke bisa dipelakan gitu. Kunaon urang bareto doraka sabab hatena heurin poek. Kadang bisa disebutkeun maot. Lamun geus maot hese diudangkeunana ngabatu gitu. Keun lah bareto garung gitu. Ayeuna urang koredan saeutik. Lamun geus meunang ngoredan ke bisa dipelakan. Ulah ujug-ujug melakan, ada yang dikored encan. Kepahili kan tingali orang diajar tapakur geninganan batur gunung bukit bisa rapi dipaculan di koredan menang sakedeung lila di pelakanan naon teu pira cek dibasakeun pelakan hui pelakan taleus tangkal nu gede nama darilah kapanen eta mah jang maku jang masuk pelakan jongjing pelakan jati pelakan kalapa
tanu melakan eta mah can tana wuruh bisa ngasaan hasilna. Melak kalapa ayeuna iraha tah bakal kapanen. Teuing teh buat ku urang, teh ku anak, teh ku incu. Da urang oge ayeuna geuning urang sok indit ka kebon ngalah kalapa. Nuar itu milu melak. Henteu. Kalapa menang saha atuh? Kalapa kolot. Teu ngeunah kalapa kolot mah. Nu ngeunah mah cenah dawegan heueuh ieu mah kalapa kolot tapi sen mukana dawegan heueuh ieu mah kalapa kolot teh kalapa nu kolot. Nah urang jadi melak anu sifat anu permanen yang engke aya nu bakal lila kapanen aya nu bisa tereh nyahui teh meureunan genep 8 bulan meureun tales akur nya bubulanan gitu. Yang nu tereh nya melak cengek kitu melak tomat sakedeung gitu. Sampai melak toge ngan eueuh melak toge di kebon mah nya. Eueuh melak toge di kebon. Melak toge mah sok naayakan men. Nya ayakan etakeun diurakeun jalanan di sapoe oge jadi toge. Tah meureunan ku kituna urang ningali kana riwayat waruwiya an Umar bin Zaid bin Aslam dicaritakeun ku Umar bin Zaid bin Aslam naon cenah anna rajulan sanya-nyana aya budak hiji lalaki kana pi umamil madiyah zaman tihula umat tihula yajtahidu fil ibadah meni apik teh ibadahna teh wa yasuddidu ala nafsih nepi ka eta meureunan ngabangetkeun ieu si rajul teh budak ngora teh kana awakna tina ibadah teh wayakna tunas nepi ka megatkeun putus jeung jelema mir rahmatillah cenah mani mah tukang ieu tukang itu urang mah ibadah putus tah jeung hablum minanasna gitu seolah dirinya paling dekat jeung Gusti Allah maka meureunan summa mata maka kari-kari maot pakola ngomong tah si rajul teh ya Rabbi Gusti mali indak cenah kira-kira naon anu aya di abdi nu katampi monggo Gusti cek Gusti Allah pakola annar ahli ibadah apik tunggal ulang ahli ibadah tapi begitu ya Rob mali indak kinten-kinten naon tah perkara nu di abdi nu katampi monggo Gusti cek Gusti Allah teh ayeuna laka annar cilaka anjeun neraka ruas pakola ya Rob Gusti paena ibadi kumaha jeung ibadah abdi wajtahidi pan abdi teh apik hati-hati abdi ngalaksanakeun ibadah pakola innaka taqnatun nas mir rahmati anjeun mutuskeun rahmat kaula ti jalma-jalma jadi rangkul eueuh kebencian terhadap sesama eueuh gitu. Tetep sok ayeuna sa goreng patut-patutna jalma dina naon dosana tetep ajak sugan jeung sugan meureunan aya hidayah datang kurang diajakan tobat jadi sia mah neraka mutuskeun eta teh aing mah ahli ibadah
Mane mah neraka. Seperti nyebutkan ayeuna wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat neraka, kamu neraka, yang surga saya. Emang surga nu maneh gitu. Meni asa bisa maka teh dia laka annar pikeun anjeun dibalik gitu. Ku sabab naon tadi teh rumasa menggatkeun rahmat Allah ka yang lainna gitu. Jeung manusia yang lain teh diputuskeun rahmat Allah na gitu. Innaka taqnatun nas mir rahmati fid dunya. Di dunia anjing geus memutuskeun rahmat kaula kanu sejen. Fa ana aqnatu yauma mir rahmati, maka poean ieu ku kaula diputuskeun rahmat kaula ka anjeun. Sabab anjeun mutuskeun rahmat kaula ka jelema nu lain. Jadi entong ngecas bahwa wah sia manggeus neraka semua dihampura semua tong. Jadi tetap bangun motivasi supaya sama-sama balik deui ka Gusti Allah gitu. Jadi cek mari bahasa kamari itu boga dua anu ya sugan we Allah mau membukakan pintu rahmatna kitu we urang mah lah tong mempersulit gitu ya. Siapa tahu Allah ngabukakeun pintu rahmat anu terbuka. Nah, jadi wa haqiqatur roja tina hakikatna roja teh irtiyajul qalbi lintidori nyata meureunnan ari nu disebutkeun roja di dieu teh senangna hate kana intidori. Naon intidori teh? Nungguan ngenteni cenah kitu ini. Ngagung-ngagungkeun kana anu dipikaresepna. Mahbubun indahu walakin dzalika mahbubul mutawakkiu, anu diarep-arep pasti Allah mamukakeun lawang pantohampurana meskipun urang loba doraka. Pernah tiheula keur basa nyaritakeun Tuan Syekh ditanya ku tukang mabok. Ayeuna nanya kan, kira-kira ayeuna lamun Allah bisa teh ngarobah kaula tukang mabok, tukang maksiat jadi tobat? Bisa. Bisa teh Allah ngarobah anjeun tukang ibadah jadi tukang mabok, suul khotimah, lupa nangis. Sebab meureunnan nu sakumaha caretkeun yu'adzibu liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Nya kumaha kersa ning Gusti Allah we. Nu tukang ibadah cilaka aya. Nu tadina meureunnan tukang maksiat doraka salamet aya. Ngan dijadikeun contoh hungkul teu loba gamblang teu galib ngan galib-galibna tukang maksiat, tukang doraka nya cilaka gitu. Nu tukang ibadah salamet galibna ngan dipake contoh ulah jadi tetegenan sabab anu tukang maksiat jeung doraka ge aya nu salamet, nu tukang ibadah aya nu cilaka sabab contoh ieu tarojulan nyata nu megatkeun kana rahmatna Allah. Geus maneh mah pinarakaeun moal ditarima teh cenah. Masalah tarima tumari mah masalah ibadah mah eta urusan Allah. Yang penting urang mah teu nemu syaratna kitu we. Jadi genahlah lamun urang mapaesan teh mah gitu. Sabab ayeuna awak heug bae capekkeun sok pake gawe, lamun dagang ku dagang sok pake dagang,
rumah tangga sok jeung rumah tangga awak mah. Tapi ingat satu perkara hate anjeun jang kaula. Ulah nepi diperbudak teuing ku sagala rupa. Sabab lamun diperbudak maka suatu saat al mal wal banun, harta, benda, anak eta moal narima kana manfaat justru bisa jadi madarat. Layan pa'u malu wala banun teu manfaat. Boga anak, boga harta segala rupa oge. Lamun ayeuna sakira-kira teu bisa diajakan hade. Nah, kur ayeuna layan pa'u malun wala banun eueuh jauh jahna di dinya. Nah, kur mal jeung banun, harta jeung anak. Kunaon wanita anak henteu? No majikanana henteu eta. Sab pamajikan mah bisa kasekat ku putus. Kapisah eta. Ayeuna kawin. Ya bisa saja papirakan. Ya. Maka lamun anak jeung hartana mah pan tetep dipika milik. Lamun dina kawinna hasil usaha duaan, maka disebutkan belah dua. Cek bahasa ayeuna mah gonogini gitu. Eta teh disebutkan harta berdua teh tina keur ngajalin rumah tangga. Harta samemehna mah teu dihitungkeun. Entakan ayeuna yeuh nupikeun urang ulah nepi ka kokosodan teuing. Belaan si taeun gitu. Nepi ka poho salat, poho ieu engkena lil ibarat cara kusir jeung sadona gitu. Ulah dijadikeun sado. Sabab ayeuna meureunnan nu geunahna kusir. Nu gawena supir, kusirna apa sadona? Kudana itu. Nu gawe mah kuda. Ari kusirna naon? Diu. Bahkan bari mecutan gitu. Pak wayahna atuh urang teh ini hujan-hujan oge. Ini bari jeung nyarari awak oge. Ter we ayeuna teh geus menang hasil bikeun. Menang hasil bikeun poho salat, poho itu, poho ieu di mana ayeuna suatu saat banding kumelaan tuluy gering, tuluy mawet. Hasilna imah aya dipake pamajikan. Kawin deui, geus cilaka. Menang hese capek teh gitu. Lain ulah rek melaan keluarga, lain, tapi sebisa mungkin bahwa sok awak jeung keluarga, awak jeung kerja, awak jeung dagang, jeung kuli jeung segala macam. Tapi ingat bahwa koridor utama bahwa hate anjeun kudu nempel ka kaula, inget kana purwadaksi. Nah, lamun geus wawuh mah ka mana ente balik? Nah, pasti meureunnan bakal ngalaksanakeun kana salat, kana ngaji, kana sedekah, kana puasa gitu. Ajak weh keluargana ku anfusakum wa ahlikum naro, ajakan untuk keluarga maneh oge ulah maneh hungkul gitu. Silakan wae. Tapi aya nisbat deui disebutkan bahwa masing-masing menanggung hasil tina dosana. Cenah apakah salaki nanggung dosa anak jeung istrina? Padahal aya bahwa masing-masing menanggung dosanya masing-masing. Eta mah tinggal dinisbatkeun we. Aya masing-masing nanggung dosana karena hasil perbuatanana. Lamun geus dinasehatan, geus dititah gitu, maka ditanggung ku masing-masing.
Maka amun adik di rumah boga adik can pernah minta salat teh gitu, can pernah pisan jadi nu salat adik teh doang gitu, kan nu lain bodo teteh gitu. Maka punya rasa tanggung jawab di situ. Eta mah arek geus dititah mah arek salat rek henteu bebas tanggung jawab ta eta gitu. Jadi akan menanggung dosanya masing-masing teh setelah gitu. Aya setelah gitu. Jadi Rasul diutus teh ajang mere risalah. Tah ieu di waronteuna mah terserah eta balik deui kana individuna masing-masing. Yang penting ayeuna disebutkan Rasul teh bawa risalah jang diri oge jang masyarakat. Jadi lamun dibasakeun sim kuring di dieu dan pernah ngajakan masyarakat ngaji atawa ngantep bahkan ayeuna bodo teteh rek ngaji teteh rek teu bodo teh lah maneh-maneh urang gini tripu. Nah eta mah geus cupar ieu waktu diajakan gitu ya katempo ieu liwat jeung henteu maka engke begitu ditanyaan teh gawe maneh naon ngaji pernah teu ngajakan pernah saha saksina anu kumaha buktina ieu ngawaro henteu eta mah urusan masalah ngawaro jeung henteu mah sabab ayeuna lamun ningali kana riwayat anu parantos kakantun nabi-nabi anu saacan Kanjeng Rasul eta umatna sabaraha nu ngawararona gitu kan nu teu nepi ka bawah salametna teh gitu bisa ka itu saha nu salametna banding ku hararese langsung pan turunkeun siksa adab harita keneh turun rek Kanjeng Nabi mah ayeuna usia dimulai dari awal sampai terakhir membawa risalah teh ajang rahmatan lil alamin kan kade deui karena mendefinisikan kana rahmatan lil alamin sampai ka gereja hayu ka wihara hayu ka tembok ratapan hayu eta mah lain gitu beda deui sabab wa may yabtagi ghairal islam madina fala yuqbala min moal ditarima geus coretna puguh jadi ayeuna boleh urang sebutkeun edukasi berbangsa bernegara berbeda agama boleh tapi jangan sampai punya pandangan semua agama itu benar entong orang nu benar mah urang sabab inna dina indallahil Islam geus urang mah titik sakitu fanatik urang mah kudu gitu cenangkeun nepi ka panatikan agama buta jeung sagala rupana keun teh teuing dan nu salamet mangke bakalan misah gitu. Da sabab ayeuna ngajadikeun urang mika cinta kanu di arep-arep teh yeuh urang hayang salamet maka urang ngarepkeun bahwa Allah tetep mukakeun lawang panto panghampurana ngajalanan antara cinta khauf raja terus supaya nyampurnakeun kana bet tawakkalan ya muslimu anu nomor 13 nu ka 13 na wasab'atu salisata ansaro nu ka 13 nyata at-tawakkalu tawakal naon ari tawakal patawakkalu in kuntum mu'minin maka kudu tarawakal anjeun ya lamun aya anjeun teh sebagai orang-orang anu beriman naon cenah tawakal teh pasrah begitu saja pasrah
saenggeus ngalakukeun ikhtiar. Ya, kuda tadi talian leungit sama bodoh lain tawakal eta mah gitu. Urang mah moal dahar heula sugan we ke manggih dahar tama bodoh. Toma dahar heula we sugan ke manggih deui dahar gitu. Teu manggih dahar ge geus daharna gitu. Jadi masrahkeun dina sanggeus ikhtiar. Lamun masrahkeun memeh ikhtiar disebutna tafwid. Gusti abdi nyuhunkeun diraksa, dijaring tina kamaslahatan, kasehatan, kasalamatan, milik rezeki nu barokah. Tafwid. Di dieu wa tawakkalu salasu darajatin. Tawakal kabagi kana 3 pirang-pirang derajat. Al-ula nu kahiji ayyakuna haluhu fi haqqillah. Nu kahiji nyata aya dina tingkah fi haqqillah dina hakna Gusti Allah. Wa fisikoh dina kumanda bikafalatihi wa inayatihi. Non bikafalatihi teh nyata kana tanggung jawab jeung pitulung bahwa masahkeun bahwa milik rezeki pati bagja cilaka eta mah urusan Gusti Allah. Enggeus we pasrahkeun tong sok milu riweuh ngatur urusan anu geus diatur ku Gusti Allah. Pasrahkeun eta mah. Eta nu kahiji gitu. Kahalati fisikoh nyata dina kumanda geus da urang pasti dirizkian. Geus jadi tanggung jawabna bahwa wa ma min dabatin illa 'alallah alaihi rizquha. Geus puguh tiap masing-masing dirizkian gitu. Rizki paling utama nyata urang meureunnan dipaparinan aya keneh panjang umur, dipaparinan cager, taufik hidayah, daek ibadah. Sesakna bisa ngeunah dahar, ngeunah sare, ya, boga duit, boga nun mikanyaa, leuwihna ieu teh. Sabab aya nu mikanyaa tapi urang ngagogoler. Pan keneh. Motor aya tapi urangna lumpuh teu kapake. As-saniyatu nu kadua ayyakuna khaluhu ma'allah. Nyata tingkahna bareng sarta Gusti Allah. Kahalitipli pihaki ummi. Jadi dibarengkeun antara mukhtar jeung mudtar gitu, bareng. Ya. Mana Allah ngarizkian tapi seperti tingkahna budak anu minta jajan sok ka indung atawa ka bapa. Tah Gusti Allah teh geus dititipkeun rezeki ieu budak teh ka indung bapana. Entak si budak kumandal ka indung bapana. Aya teh nu ngajarkeun hiji ulama ka anakna supaya cumantel teh entong ka indung bapana, aya. Bahkan kieu indung bapana aya tapi si budak diajarkeun jang lamun ujang butuh naon-naon bahkan ujang rek dahar, ujang hayang jajan, tetep ujang cumantelna ka Gusti Allah. Gusti abdi hoyong tuang, patuangan abdi lapar, karak teangan emak jeung bapak. Jadi bebejang ka Gusti Allah. Itu maksudna kumaha? Lamun ujang hayang jajan, Gusti abdi hayang jajan. Geus kitu teangan emak atawa teangan bapak. Kartican.
Jang lamun ujang lapar bebeja heula ka Allah. Emang Allah rek mere dahar keuh. Lamun ujang hayang jajan bebeja ka Allah, Allah rek mere jajan keuh. Bahasana kieu tadi, jang lamun ujang lapar bebeja ka Allah. Gusti abdi lapar. Patuangan abdi hoyong barang tuang. Terus teangan emak atau teangan bapak. Jadi masakeun heula ka Gusti Allah. Terus ayeuna neangan indung bapana. Sabab cek si ieu bapa jang lamun ujang geus cuman teh ka Allah. Di mana ke ditinggalkeun ku indung jeung ku bapa ge moal aya ratapan Gusti nu ditiangkeun mah kumaha lamun eueuh bapa tah eta kumaha lamun eueuh emak abdi kumaha poho bahwa indung jeung bapa mah sakadar katitipan. Jadi masalah teh tetap utamana ka Gusti Allah. Ngan aya nu kadua dititipan heula ka indung bapa. Urang dititipan gitu ka urang ye ayeuna keur jadi orang tua gitu. Gusti Allah teh diberi tanggung jawab tah di pohapean gitu. Pasti anak teh cuma teh ka urang dengan bapana gitu. Nu diteangan teh bapana. Di mana butuh teangan bapana. Kan urang can bisa nepi nuturkeun jang pasrahkeun heula pepentaan teh ka Gusti Allah. Karak teangan emak jeung bapa. Tak ieu teh kantos gitu. Aya nu nyerioskeun model kitu. Supaya teteganan di mana engke cenah bapa jeung emak eueuh ujang geus biasa bebeja ka Gusti Allah. Jadi moal aya bahasa di mana ditinggalkeun teh lamun eueuh emak eueuh bapa abdi kumaha. Make eueuh kumaha. Pan aya Gusti Allah. Jadi seolah jiga eta sepelenya yang ditinggalkeun maut geuning. Kumaha atuh abdi engke dia percaya bahwa Allah anu bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Jadi ayeuna bahasa jigana sepele kumaha ya eueuh gitu. Maka tah eta ngajadikeun bahasa teh bahwa sok pasrahkeun heula ka Allah karak weh teangan emak jeung bapa gitu. Maka sadia ieu teh fa innahu la ya'rifu ghairiha. Sanyanyana ieu si budak anu tadi si tiplun teh la ya'rifu ghairaha teu apaleun kan sajen mah kaiwa teh ka indung bapana. Ya. Da mungkin atuh kadang enak patatanggaan minta kata tanggana mentak aya bahasa deh da cenah ayeuna budak jajan mah moal minta kata tangga. Tapi Allah Mar-Rahman Mar-Rahim sok dititipan we tah milik rezeki budak teh di tatangga kadang sok dipangajajanankeun. Urang nu kadang keur boga sok hayang mere teu kudu dipenta oge gitu. Karena Allah boga sifat Rahman dititipkeun Rahman ka urang gitu. Urang sok hayang nih barang mere ka dulur kitu nya ka budak ka sawe gitu. Ieu ari si budak mah tetep cuman teh kadang begitu indung bapana eueuh budak keur ulin nih. Wes sok jajan we roti kitu dipangbayarkeun. Budak urang jajan. Budak eta oge da kusabab teu jeung indung bapana pana meureunnan hayang jajan. Sok dipangajajanan keun. Sok dikeupelan ta eta teh nitipkeun Allah teh gitu Rahman. Maka rasa ieu meureunnan nya da pernah gitu tah urang gitu. Nah pernah lain mineng. Pernah. Pernah. Mun kakapeungan lamun mineng mah hayo-hayohan gitu. Eta nu kadua gitu. Supaya meureunnan ya jadi gambaran lah gitu. Asali satu nu katiluna ayyakuna baina yadayillah
fi harokatihi wa suknatihi. Nyata tawakal nu katilu teh aya dina sandingan hadapan Gusti Allah fi harokatihi dina usik gerakna au suknatihi jeung dina cicingna. Seperti kumaha aya nyontohan bahwa Allah ngarizkian arek usaha rek henteu seperti antara Imam Syafi'i sareng guru Imam Malik. Imam Syafi'i ayeuna kudu diikhtiaran. Cek guruna da Allah mah ngarizkian. Beda pandangan ya. Acana Allah tuh ujug-ujug masihan milik rezeki tanpa ikhtiar. Cek Imam Syafi'i. Maka kaula sok buktikeun jang cenah. Lamun ujang boga pendapat kitu, maka mama ge boga pandangan kieu, Allah bakal ngarizkian tanpa kaula ikhtiar. Maka dibuktikan ku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buburuh di kebon anggur. Beres di kulian. Anggur sawadah. Hasil buburuh gawe. Cek urang mah enak gawe. Eta duit hasil gawe teh ku urang kabeh teh. Mak sok milu dahar, adik sok milu jajan. Tah begitu ayeuna Imam Syafi'i entos hasil maka disanggakeun kana guruna. Cek tadi nama ngabuktikeun teh tuh mama abdi kenging anggur hasil usaha ikhtiar abdi bener sodakta anjeun bener mangga cenah mama raosan geura bahasa raos kumamana diraos raosan bener cenah anggur teh amis penyeritaan naon langsung da atuh cerdas hungkul jelema cerdas mohon geuninganan mama gawe teh henteu ari anggur iya tah geuninganan nu gawe sok aya bahasa memang aya nu perlu diikhtiaran, aya memang anu geus mutlak disebutkeun ke kabagikeun rezeki maksum, rezeki madmum tadi. Jadi ngaji teh moal ka beres-beres sabab aya perkara nu can kapangi ka ditu gitu. Jadi lamun urang sok nyakat diri, wah beres nih ka dieu ngaji teh. Loba akhirna nu can kapangi urang teh gitu. Nya sok aya mun gajihan apakah ku urang kabeh beak? Henteu pan. Mak milu gawe teh di pabrik. Adi milu gawe di pabrik. Tapi eta duit hasil gajian di pabrik, adi miluan, mak miluan gitu. Komo kabogoh mah meureun. Henteu milu naon, milu pangrawogna. Ya. Nah, ieu sebuah cernaan. Jadi arek cicing, rek gerak. Aya ya. Tak pasrahkeun tong sok riweuh gitu. Lamun hatena can dibeunahna pusing nu aya. Manusiawi, iya. Manusiawi. Tapi cek Tuhan saya, apakah kamu akan terus diperbudak dengan bahasa kemanusiaanmu? Sementara kau adalah seorang hamba. Kadu nurut kumaha pangeran. Jadi ulah kumaha maneh itu sifat manusiawinya kamu adalah manusiawi. Mentakan sok dijadikan alasan. Apaan manusiawi? Iya. Tapi jangan terus diperbudak dengan bahasa manusiawi karena kau adalah seorang hamba. Itu.
kita kada mengaku hamba teh memang era dan ente jadi hamba teh urang mah manusiawi lain hambawi gitu. Manusiawi urang mah mislul mayyit baina yadail gusli seperti mayit kumaha nu ngamandian cek ngamandian balikeun gosokan banyur sugan pakeupis henteu nya urang masih kene pakeupis cek nu ngamandian rek di kitu rek di kieu da geus paeh ieu nya cek bahasa kitu nama tapi secara ilmu apik mah pan lain abong kena geus maot gitu nya nu maot mah rek digulang gaper oge da mah mangku maha ngan engke ngarasakeun bahwa urang dina nalika maot digulang gaper bakal ngarasakeun model kumaha gitu. Tilu tah dina bahasan tawakal aya nu disebutkeun kahijina meureunnan pihakillah hak mutlakna ti Gusti Allah dina syikoh inayah terus nu kadua meureunnan ayyakuna haluhu ma Allah kahalitipli pihaki ummi gitu. Nu katilu nyaeta meureunnan ayyakuna baina yadailah fi harakatihi wa suknatihi rek cicing rek gerak eta aya bagianana jadi teu kudu capek ngatur nu geus meunang ngatur Gusti Allah ikhtiar kudu ikhtiaran tetep ngan dina posisi ayeuna keur ngahasilkeun terakhirna maka mutlak eta aya dina Gusti Allah sehingga keur rek berangkat kumaha wae dimimitian bahwa bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi lamun isuk mah beres subuh nyata zikir anu sok dipake kul la yusibana illa ma kataballahu lana illa maulana falyatawakkalul mu'minun. Itu tadi dibaca ayat non teh ayat apa teh 15, 14, 15 lin ya wa iyam saskallahu bidurin fala kasyifalah nepikat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah alaihi rizquha geus ditungtuan ret ditambahan di bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah bismillahi masyaallah maka min nikmatin fa minallah bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Lamun geus mudawamah maka dibukakeun bray dina hate. Jadi sok berusaha sedini mungkin gitu saeutik prak-prakeun ya. Eta lamun di mudawamahkeun isuk sore gitu. Baca eta tambahan dina wirdul latif lamun dina wirdul latif nyata kena Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala milati abina Ibrahim. Jadi lamun kanjeng Nabi mah din, lamun kanjeng Nabi Ibrahim milah gitu. Jadi ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim. Milah. Itu sebutkan din kan gitu. Terus meureunnan Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yaum wa khairu ma fi wa khairu ma qablah wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum
min syarri ma fi min syarri ma ba'da. Pedo teh anu dawamah mah gitu bakal karasa nya naon-naon anu terjadi urang bakal narimakeun dengan lapang dada. Oh ternyata memang geus titis tulisna jeung bakal diraksa dina madaratna nu tadina kudu misalkeun kudu banget lah nya madaratna misalkeun tabrakan mah nepi ka mautna ku Gusti Allah teh dirobah. Karena nu berhak merubah ya Gusti Allah gitu. Ari urang kumaha cara ngarubahna nu tadi teh aweuna. Meskipun aya bahasa wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Satu sisi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya kan gitu. Satu sisi laha makasabat wa alayya maktasabat. Satu sisi lain wa ayana berenan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Satu sisi lain wa man jaa'a bil hasanatin fa alaihi asru amsalih. Jadi ngadukeun kabeh teh geuna kabeh oge da panduanna Al-Qur'an eta Kanjeng Nabi dijadikan bahwa cek Ibunda Aisyah Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an yang berjalan. Jadi pituduhna aya di Kanjeng Nabi, Qur'an teh aya di Kanjeng Nabi. Jadi orang tinggal tadi teh hubbus sunnah tuturkeun ka Kanjeng Nabi. Urang teu bisa nuturkeun Kanjeng Nabi. Maka meureunan tuturkeun khulafaur rasyidin. Teu bisa nuturkeun khulafaur rasyidin, maka tuturkeun para ulama. Ku ulama dijadikeun nya pituduhna aya dina kitab-kitab nu keur ku urang diaji. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Jeung khulafaur rasyidin teu bisa al ulama warasatul anbiya. Tah tuturkeun ulama ieu kitabna anu akur, ieu tah pituduhna anu akur. Da kabeh oge lumpat mah ka Kanjeng Rasul gitu. Ulah neangan boboko di rungkun awi gitu. Neangan non misro di kebun hui. Neangan misro mah tuh di warung anu ngajualan gorengan nya sisi jalan. Tong neangan misro comro di kebun hui moal aya. Teangan boboko mah di pasar, di ruko, di kelontong gitu. Tong neangan ka kebun awi. Meskipun dasarna eta boboko hihid dina awi. Urang tuh bisa langsung udag-udag ke Kanjeng Rasul. Memang pituluna kudu dituturkeun tadi teh ka Rasul nya. Boboko teh tina awi. Jadi ulah neangan boboko dina rungkun awi. Teangan mah boboko mah geus atuh di pasar geus meunang nyieun ahlina. Tah ieu kitab meunang ahlina gitu. Lain cek saya ieu marak di kitu di kieu ge cenah karak bisa ngomong. Nya bisa ngomong nyampaikeun nu aya di dieu. Urang praktekna bisa encan. Ya urang sama-sama diajar gitu. Saetik yuk mana nu bisa gitu lah. Jadi sebutkan ulang ngajadikeun goreng basa, goreng sangka bahwa lah ngomong we pinter sering gitu. Praktekna can puguh. Yuk orang sama-sama diajar. Meskipun satu sisi lain cek tuan saya tadi ya. Nu ngomong norolong paseh pek hatena masih kene goreng mah ya cilaka. Urang mah berusaha mempelajari, berusaha meraktekeun supaya meunang menang. Karena nu dihasilkan ilmu manfaat di alam, manfaat dimanfaatkeun. Tong poho bahwa ditunjang sagala rupa jeung padlah Gusti Allah. Jadi nyebutkeun sok dijadikan kalimat terakhir nih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Ini pakai terakhir. Tapi anu
Nahdlatul Ulama jeung manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah diganti tada wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Gitu. Beunana ge sarua bener. Ngan sok dipake alihan bahwa wallahul muwaffiq, wallahu jeung eta kan salah. Al muwaffiq nu maparinan taufik gitu. Ari tadi wabillahi taufiq ya eta keneh lapadna gitu. Ngan kias nu ngajadikeun beda. Tahungkul. Jadi tetap kurang cumantel karena taufik hidayah padlah Gusti Allah. Sakitulah da geus ditutup ku taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kitu lah. Parumai keur main ge beak gitu. Gitu paling tinggalin pahili Anu ieu teh anu teh eta teh naon bentuk awal subuh nanti. sebisa mungkin setiap hari lah. Arek subuh, arek sore. Arek kursa poe sapeting kur hiji ya. Mangga ada. Usahakeun baca. Dina surah atau naon teh? Itu ente langsung kana Quran. Wah, jadi Masya Allah aya dina Quran. Ya, seperti dina Sabbihisma rabbikal a'la. Dihandap nih ya. Inna Masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'ati dzikra. Eta. Ya. Jadi eta mah menang ulama gitu. Dirangkaikeun bahwa eta adalah Ada itu perasaan dina rangkaian ayat. Ini orang kirim ayat namanya tulisan ini. Kenging ngajajahkeun insyaallah. Kenging ngajajahkeun ti babakan gitu. Tiap kali ngawas sok dijajahkeun memeh ngawaskeun heula eta. Jadi qobil tuh dijajahkeun. Ari abdi lain ngajajahkeun, ieu mah urang bareng-bareng ngamakeun anu hasil jajah. Lain ngajajahkeun lain. Ngamakeun hasil jajah gitu. Insyaallah lah gitu menang ijazah. Jadi lain menang metik tina al Googleyah wa YouTubeiyah lain. Lain insyaallah mah.